Ialah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, masya Allah. Urang menyeritakan hukum tete selesai dihandap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teu selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji. Anu maling 100 motor nu kapanggih hiji, pelakuna paling kapanggih hiji. 1000 di Kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil aya, maling motor luar biasa aya, jasa maling sepeda, maling HP, termasuk bobogaan awewe dipaling. Masya Allah, masya Allah. Ya pemalingan geus lain ke benda-benda tajam, benda-benda hipu ge terus dipaling terus. Oh, ada kumaha meureun lalakolai. Ya Allah. Nah etalah kos kitu kaayaan di Indonesia. Sementara di luhur mah kuari geus jaritakeun tentang aset-aset negara, geus mah besi baja, geus mah aluminium, geus mah tentang minyak, geus mah tentang telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN. Coba sementara di handap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu deuk dijual. Makana tinggal digadekeun bae ye Indonesia ka ditu. Nu ngeusiana urang. Kos kitulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang, ternyata nyana nu diurusan ku urang. Dibalik, jadi ketika orang nyaritakeun tentang berbagai kasus batu pernah selesai, tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos kitu naon kitu urusannya nama urusannya na baik. Nah ialah Indonesia. Alhamdulillah ya Rabbil. Alhamdulillah sia didoraka sia. Alhamdulillah ya Rabbil. Bukan blon. Alhamdulillah ya Rabbil. Anu alhamdulillah teu nyaona naon blon. Ya Allah, geus kieu aya ada kumaha. Aduh, masya Allah. Hanya ganti jelema-jelemana doang. Gorengan pelaksana mah kitu-kitu ke. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dina minggu ieu urang masih keneh dibere nikmat sehat, nikmat afiah, tur dibere teu boga pagawean naon, hujan ge henteu, ngabesan ge henteu, urang melampiaskan diri ngaji. Jadi pelampiasan tina pagawean lumayan sakitu ge. Dina minggu kamari alhamdulillah urang meunang hasil donatur jang kepentingan haul 37 juta. Alhamdulillah tak gede sakitu ge. Sebab dina minggu ieu nu kamari teh double nyana. Rencanana kitu. Prek teu kabawa duitna. Emang watek pelit beta meureun. Masalah. Masalah. Jadi ta minggu kamari meurangna 37 juta. Jadi orang beki nyeresep bae waktu tinggal 2 kali deh. Langsung katiluna pelaksanaan gara disiap-siapkeun tasbeh-tasbehna nu pegat geura
mangga sambung ke bucan boga gera meuli atawa menta atawa maling. Wah, dek zikir maling tasbih teu beres teu pagawean. Mending ulah maga tasbih. Ulah hiji mawa tasbihna 20. Maksudna bari jualan. Dilempeng-lempengkeun ku urang hate urang dika Allahkeun ulah aya indikator-indikator. Ulah aya indikasi jadi urang ulah aya muatan-muatan, gorod-gorod hiji be urang zikiran ruruba ka Allah melalui haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahu aziz. Nu harapan urang hayang diaku selaku muridna sateuacan urang neraskeun pangawasan urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji ialah almarhum Haidir bin Ari Acurk, kemudian telah meninggal Ermi binti Haji Sanuki Kemis, Merak Belaraja Sinang bin Sarmala, Sarmala bin Siun, Asmunah bin Tuarsad, Gintung Pasir Aw, Hajah Ita Wasita binti Haji Muhammad Badrun Jimone, terakhir Toko Mas Tabrani Haji Husaini sekeluar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi orang berharap dicatat selaku murid Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu. Nu paling urang hayang boga catatan ialah diaku selaku umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu di Kabupaten Tangerang mah alhamdulillah di masjid, di mushola, di majlis ta'lim, bahkan lapangan bola ge nu biasa sok paranti main bola dipakai maulidan multifungsi. Jadi di berbagai tempat ngayakeun maulidan. Ieu mah aya hiji pertanyaan Abah Haji di Lembur Kula. Hayang ngarayakeun maulidan di mushola sedengkeun sabari aya qosidah. Eta mah pertanyaanna kumaha eta hukumna sedengkeun jamaahna lalaki sadayana nu ngawihna rombongan ustazah. Mantep dah sebenarnya. Atuh kudu aya peningkatan atuh. Namun tahun kamari ngan kitimpringan doang. Dina tahun ieu mah qosidahan make aya ustazah, tahun hareup atuh gambus, tahun hareupna deui ya orkes. Coba salah nu bermasalah nama jangke di akhirat.
atuh masukula ge nyawa ieu mah aya nu laporan kula cenah kiai di Talaga mah aya qosidahan ya di Talaga kumaha eta hukumna cenah kiai wallahu a'lam bissawab tanya ke kiai da di lembur di ditu kiai pokoknya eta aya qosidahan mantep itu masalah ya ini kuku lagi sebodoh sama atuh ari raresep atuh los nah itu raresep atuh lah eta gedanan saeutik sakitu mun gede mah orkes cenah kajar nu kumaha eta gedanan we leutik adena we gugus di bere leutik danana tahun hareup mah tek ulah aya nu mere gitu ulah aya muludan lah tahun hareup mah nararaba guys daripada gonjreng-gonjreng mah Kangjeng Nabi barang dek nulu kadinya ini mah cewek-cewek ceknya cek Kangjeng Nabi wah saya comeback lagi dah soalnya aduh Kangjeng Nabi balik deh kan itu aduh ya Allah jai gue teu ditaki kituan urang masih kene ngajelaskeun tentang masalah dakwah jeung qosal panjang dongeng nu memang ieu mah lain jang paranti urang ieu mah hakim nu boga keputusan-keputusan karak ngaji ieu al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih saksi untuk mudda'i sumpah untuk mudda'a alaih Zaid ngadakwa sesuatu terhadap Umar Zaid ngaranna mudda'i Umar ngaranna mudda'a alaih sadakwa nabai mah tanpa melalui kekuatan teu bisa diterima kekuatan bagi mudda'i ialah saksi ketika eueuh saksi atau saksi dianggap lemah maka dakwaan tersebut difokuskan ke mudda'a alaih ngaku atau henteu ternyata teu ngaku mudda'a alaih perlu disumpah kah henteu ngakuna naon nu didakwakeun ku Ki Zaid perlu saksi Umar menyangkal dipersilahkan untuk sumpah eta teh awalan encan selesai ialah walau zuharul lausun lamun lahir laos diceritakan tentang bagian keguguran laos tanda-tanda kuat mengarah karena pembunuhan ngaranna laos korena tetapi laos tersebut bisa tidak diterima gugur di mana apabila pendakwaanana hanya sekedar asli qatslin dunamdin wa khotoin Zaid ngadakwa kaki Umar
tentang pembunuhan bapakna yakni Ki Bakar. Aya tanda-tanda nu diajukeun ku Ki Zaid setelah diproses ternyata tidak bisa menjelaskan tentang asal pembunuhan. Apakah ia mengenan gitu ngahaja atau ia kesalahan, jadi berbelit permasalahanana. Ditanya Ki Zaid anu ngajukeun tentang pembunuhan bapakna saksi, ternyata eueuh saksi laos anu dijadikan kekuatan hukum. Tanda-tandana misalna aya sapatu, misalna pembunuhan tersebut dibengkar make sorban, sapatu jeung sorban mah eta tanda milik lainnya na bae nu boga model kos kitu, dianggap tanda bukti tersebut kurang kuat. Kecuali engke lamun memang aya sidik jari na kanyahoan tepat akur eta jeung pelaku yakni Ki Umar, agar proses terus bisa berangsur. Andai kata henteu hanya sebatas kejadian secara mutlak, ente bisa ngajelaskan tentang ngahaja atau kesalahan atau sibih amdin. Nah, ieu bagi Ki Umar anu dituduh selaku pembunuh terhadap Ki Bakar dengan tanda laos anu teu kuat hanya sebatas asal pembunuhan doang, ieu fala qasamata fil asah, tidak terjadi persumpahan. Jadi kudu heula dijelaskan ieu motif pembunuhan anak nya apa henteu ngahaja atawa khoto akarak didinya terjadi persumpahan untuk memperkuat perlakuan pembunuhan terhadap Ki Bakar. Sebab engke hukum anu bakal ditibakeun antara ngahaja kesalahan sibih amdin, hukum-hukum tersebut kan berbeda. Nu mantap ieu kudu sangat hati-hati. Di dieu mah maksudna laos tersebut gugur dianggap lemah lantaran saksina eueuh, tanda buktina geus sangat lemah, maka neangan heula ulah waka disumpah. Lantaran ieu kan jelas soal Ki Bakar terbunuh kan jelas. Geus lamun memang engke langsung diajukeun teu aya persumpahan, berarti kan Ki Umar teh gugur. Anda gugur tidinya berarti kan selesai urusan anak. Anu bertanggung jawab terhadap pembunuhan Ki Bakar saha? Sedengkeun nyana ngagoler. Nah, jadi eta Ki Zaid pengajuan anak perlu dipertimbangkan deui neangan data-data otentik nu kuat selain daripada saksi tanda bukti naon deui. Ulah waka dikembalikan ka mudda'a aleh supaya mudda'a aleh sumpah menyangkal tidak melakukan. Ulah waka kitu heulanan. Jadi pending heula 1 hari, 2 hari, 3 hari tanggung jawab polsek atau polres atau lamun geus di kejaksaan berarti tanggung jawab kejaksaan tahan deui untuk memberikan makan selama encan kitu aya keputusan. Dahar dibere dahar sakitan teh. Minum mun biasa kopi, mun biasa susu. Namun biasa daharna jeung daging bere daging. Ngeunaheun teh jadi sakitan teh. Sakumaha kebiasaan anak nyana kudu dicumpona. Di urang mah lain, asal ditahan we tempe. Kangkung setengah mateng.
teu diuyahan-uyahan acan lain gitu kita mau urusanana proses di sel eta mah engke mun dibui terserah tama aturan-aturanana hari ieu mah heula selama encan kapanggih mah nyana biasana nginum susu beres susu biasana ngopi rokok di samsu waduh ceknya naing mending ulah diproses ya kieu bae ngeunaheun ya supaya nyana engke pengakuanana mantep. Aduh cenah kiai eueuh danana jang mengarah kadinya tah di negara encan nyisikeun dana untuk sakitan-sakitan tersebut penyelidikan polisi teh eueuh dana maka polisi selalu minta bantuan pada orang-orang kuat yang ada di wilayah itu untuk mencari sakitan maka engke jelema-jelema anu biasa ulin jeung polisi ngabantuan pelimbah biasana aya tah terus ketika pelimbah maling eta polisi teu bisa ngomong cau kunaon emang sebab nyana geus selalu dibantu ketika nyana boga kasus atuh teu selesai ialah hukum di Indonesia seperti itu. Waduh, masya Allah. Urang menyeritakan hukum teh selesai di handap mah. Nu ngabunuh pembunuhna can selesai, nu maling pelaku malingna teh selesai. Iraha kapanggih anu leungit motor 100 suka panggih nama pelaku paling hiji. Anu maling 100 motor nu kapanggih hiji pelakuna paling kapanggih hiji 1000 di Kecamatan Pasar Kemis rawan luar biasa urusan pemalingan timimiti maling mobil aya maling motor luar biasa aya jasa maling sepeda maling HP termasuk bobogaan awewe dipaling Masya Allah ya pemalingan geus lain ka benda-benda tajem benda-benda hipu ge terus dipaling terus ada kumaha meureun lalakona ya Allah nah eta lah kos kitu kaayaan di Indonesia sementara di luhur mah kuari geus jaritakeun tentang aset-aset negara geus mah besi baja geus mah aluminium geus mah tentang minyak geus mah tentang telkom kuari nu deuk direncanakeun dijual di PLN coba sementara di handap mah dibejakeun dana kandas dan lain di luhur mah geus direncanakeun selain eta dan lain-lain sebagainya naon deui nu deuk dijual makana tinggal digadekeun bae ye Indonesia ka ditu nungesiana urang kos gitulah batur di laluhur bebejana mandek ngurusan urang ternyata nyana nu diurusan ku urang tibalik jadi ketika urang nyaritakeun tentang berbagai kasus batu pernah selesai tapi di luhur mah nyana lain nyaritakeun kasus-kasus kos gitu naon gitu urusannya nama urusan nyana bae nah iyalah Indonesia alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah sia didoraka sia alhamdulillahirabbil kene bae blon alhamdulillahirabbil anu alhamdulillah teu nyaona naon blon ya Allah geus kieu aya ada kumaha aduh masya Allah hanya ganti jelema-jelemana doa gorengan pelaksana mah gitu-gitu ke wala yuksamu ditarfin ulah disumpah deui urusan tentang penganiayaan selain daripada pembunuhan misal urusan tentang motong curug teta teu kudu aya persumpahan itlapi malin jeung teu aya persumpahan
tentang perusakan harta. Nah ieu mah lamun memang mudda'a alehna geus jelas siap manehanana untuk melaksanakan nu didakwa ku mudda'i setelah ditingali kaayaanana memang jelas bukti geus we ulah disumpah da memang geus Zaid dianiaya ku Ki Umar kemudian dipotong curugna atau kapan eta mah anu dipotong Ki Zaid nu motong Ki Umar setelah didakwa ya pasti bae atuh Ki Zaid teh jandeuleuh beungeut Ki Umar ndek ka mana lumpat ka jeung kumaha ge. Nah sumpah eueuh masalah sim Ki Zaid disumpah teh lamun ayat gitu saksi-saksi leuwih otentik deui sebab tamat tandana langsung Zaid nu dianiaya Ki Bakar Ki Umar anu menganiaya. Lamun memang ngahaju salah ladar ketika ente sadar tetap al yamin lil mudda'i al bayyinah lil mudda'i wal yamin lil mudda'a alaih. Lamun memang nyana haju ngaku masalah ketika henteu ngaku terjadilah tetap baik permasalahan berlanjut sakumaha tadi urusanana ya saksi. Lamun memang manehanana kitu langsung ngaku masalah teu ngaku persumpahan tetap berjalan. Eta manggeus lain main laos-laos deui lantaran ieu mah langsung antara Ki Zaid jeung Ki Bakar illa fi abdin fil azab kecuali anu berjalan dina masalah pembunuhan kepada seorang hamba ia tetap berjalan persumpahan kumaha sumpah sumpahna berbeda jeung sumpah-sumpah anu biasa wahia sumpahna ayah lipal mudda'i ala qatlin idda'ahu. Jadi berarti lamun ngajukeun ieu si mudda'i terhadap mudda'a alaih kemudian menyangkal maka mudda'a alaih kudu disumpah persumpahanana lain sakali dua kali tilu kali tapi khamsina yaminan 50 kali sumpah. Jadi sumpahnya lain sembarangan 50 kali wallahi demi Allah kaula henteu ngalakukeun pembunuhan terhadap Ki Bakar wallahi terus bae 50 kali kubata kudu terus-terus wala yushtaratum wala tuha henteu disyaratkeun kudu terus-terusan 10 kali eureun 10 kali eureun 10 kali eureun masalah sahanu nyaho 10 kali eureun 20 kali ditunda 30 kali nyana haju ngaku walau taqallalaha jununun lamun memang keselangku edan 10-20 kali ieu ditunda heula baralik heula ke isu karak dimulai persumpahan 30 kali deui ternyata nyana barang datang ka imah mikir barang mikir meureuneunan sieun disumpah stres edan au ikbaun atawa ayan maka bana lanjutkeun walau mata lamun paeh lam yabni warisuhu ala sahih geus teu kudu dilanjut ku ahli warisna walau kana lil qatil wallahu a'lam.